Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Gunung Depok mah atuh eta di dinya deket ti dia oge deket cek toha nya eta nu mawi abah ngabujeng ka dia oge heeh di peta anu disebut putu ku sumuhun ku eta ku wali teh asa atuh datang ke urang dia adi kitu mah sumuhun urang dieu nanging teu disebatkeun ngaranna mah abah mah teh hemeng dangke oge moal teu nembongan geura nembres kakasih wali mah nembres cenah mitra kalayan daria mitra kaum dangu sakurnu aya silih reret jeung baturna. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu geus kitu mah tamu teh pada ngaku pada nyambat nyamilu ka Haji Bahrudin disuguhan saaya-aya tapi basadur magrib jol deui ka masjid deker sambeang disambung ku sunat jeung wiridan. Sambeang teh sembahyang atawa salat mitranya bahasa Sunda kapungkur ngadeluk we nepi ka isya batur ngawarangkong di emper masjid teh ieu mah teu kabawakeun husu we mata kayung yun eta mah jalma teh cek altasan getol ibadah surup jeung karesepna kana jarah nya mojona ongko nu geus cuat ka hareup mah kudu kitu euy tah nu kitu jelema nu nyaho pipaeheun teh lain nyaho piiraheunana da paeh mah geus aya nu ngatur teu budak teu leutik teu kolot tapi yakin baris balik ka akhirat nu matak nu kitu mah sok mangpang meungpeung kana ibadah teh tembal madsuha mairan oh nya lain cara bah mawi bareto oi kurelengohan teh gawena ngan hayo we lalajo ronggeng brung gembrung hujan ngagebret ge dibelaan papakean di lodongan dipanggul kapang lalajoanan cek Haji Bahrudin baheula eta mah Ki Haji baheula deula can usum salat sarayeun atuh baheula mah
can usum salat. Sok boro-boro aya masjid. Bubulak lebah dieu teh. Pangulinan bagong. Nya Suha. Nya. Tembal mad Suha. Nya kitu. Ingat wae mimiti aya jumahan teh kudu di pah-perahan jelema teh kaunggal imah. Cara marentah gawe kasolokan. Pan akiraita mah akiraita bejana cek bapak kuring bareto. Pokna teh cenah. Nah codei ka kaula marentah teh lain digilirkeun kitu. Ah bari nage teboga baju hideungna kaula mah cenah. Era wayahna mamang cek bapak kuring parentah ti luhur cenah darma nepikeun kuring mah. Tah nepi ka kitu harita mah. Puasa ge meureun nepi ka asar bejana meureun nya harita mah nya. Ah puasa heuh nepi ka asar nya. Bari jeung nyisig eta teh puasa teh nyisig ti isuk da meunang cenah ari nyusur mah pokna ge keke tadi teh cenah cek tamu pajar aya urang dieu nu diangkeun putu ku wali pamijahan nya cenah sahanya teuing atuh sanu nyaho tah apa ciri-ciri nama kahayang teh heug kuring kaselir cek si Asdi milu nimbrung ari si Asdi sok mana karap sia supat kitu make kaselir jadi putu wali sagala aya nu mulung minantu ge uyuhan maneh mah montong ngahina bah montong ngahina keris ge nu ditepus teh lain sarangkana pamorna deuleu dasri mun cereng ambek. Oh benar cek Haji Bahrudin jelema mah teu mungguhan bah teu mungguhan muga-muga wae atuh si Asdi silaing kaselir jadi kakasih. Heuk engke Mang Haji berkahan. Dikitukeun ku Bah Haji Badrudin si Asdi nyerengeh bari seuri kaisinan. Mitra kaum dangu bada Isa semah teh ditoel ku Sanukri apal keneh mitra Sanukri Abah di ditu kulemna di abdi bah ulah palae ebug di masjid aya cai di rompok mah. Insya Allah jang insya Allah ke antosannya bade sholat sunat heula cenah dekar sholat sunat Sanukri cendeluk ngadogoan tukang geunana nu sholat siga teu seubeuh mitra cong deui Sanukri pluk pelak wae nungguan bari nepakan reungit angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating keresek pating korosak nyahkeun daun eurih digigir masigit sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci sareureuk kolot. Dina kaayaan kitu tinggal duaan di masjid teh Sanukri jeung si Abah dan nu sejen mah geus kamarana boa. Tungtungna Sanukri ngalenggut nundutan bari ngarelek heuai. Inget-inget dihayukeun ku semah ku si Abah teh hayu jang hayu terus beres. Ayo, aduh, hayo. Mitra singkat carita. Datang ka imah nyampak idangan geus ngabarak. Lampu gantung diseungeut meni ngemperai. Sing horeng tadi basa tas ngawangkong wanci asar teh. Sanukri nitah sasadiaan ka bojona. Nu matak kitu teh
sabab asa manggih layan. Da manehna ge resep pisan kana jarah-jarah teh. Ku hambali masuk dipoyok tukangeunana. Pajarkeun teh cenah Sanukri mah jarah karina. Kaditu kadieu ngalap berkah hayang beunghar gitu. Lain karena lillah cenah. Mitra geus dimanggakeun gek semah diuk nyang hareupan idangan pok ngomong kalayan Daria. Allah, nanaonan ieu ujang teh. Ngadarepotnya abah teh nyai. Henteu abah, teu pisan-pisan. Cek pamajikan Sanukri. Hatur lumayan we tuangan awon. Nyiloh. Bari rangkuh-rangkuh wae. Teu serikna bangkung-bangkung we awakna teh mitra. Abah mah tetuman kikieuan. Geus biasa sapanggih-panggih. Nginum geus seseringan mah notor wae tina pancuran. Nah, loh atuh ieu mah tuangeun menak. Lah abah, isin mah kalangkung. Kumawan tunuangkeun sote ka jurungku. Kabingah abdi teh ditepangkeun sareng anu soleh. Mangga nyanggakeun abah. Cek Sanukri kalayan Daria. Ari semah bong abong jelema soleh dibeakeun ku sorangan. Memeh tuang teh make ngadoa heula. Maksud teh bong abong jelema solehna dibeakeun ku sorangan. Memeh tuang teh make ngadoa heula. Husu mending ngajong-jongan. Sanukri cangkel beheung nungguanana. Reres ngadoa tol curug ditotolkeun kana uyah. Terus dilamot bismillah deui. Berak weh dalalahar. Semah ponyo pribumi sugema asa katarima. Rorodan dipuput reng sedahar sor caur raja jeung cikopi. Rokok bodas beunang ngudulkeun dina gelas. Tidinya mah derweh ngawarangkong. Mitra kaum dangu. Si abah ngagorah nyeritakeun pangalamanana. Marunal pisan pangalamanana teh. Loba nu araraneh. Bubuhan sasatna saumur-umur pagaweanana jarah jeung jarah wae. Karamat-karamat sanusa Jawa geus kaubek. Malah loba geus kapindo kapintelu. Abah teh ngarasa boga dosa ieu teh. Asa tinggal wajib teu mikirkeun nafkah anak pamajikan. Tapi nu dipake regreg teh lantaran kahiji geus ninggalan wawarungan. Sakalian hakan pake barudak mah mai sugan. Kaduana indung barudak ridoweun. Ditinggal-tinggalkeun teh tara arang arasula eta teh jang. Sumun laras kairing pangarsa. Kabita abdi teh. Kapayun mah manawi parang hoyong nyarengan. Sumun hoyong nyarengan, bah. Oh, mangga ujang mangga. Mangga teh teuing. Mangga teh teuing. Gerang ke karaos nikmatna geura. Sugema santena kumureb ka para wali atuh. Para karamat hate pinuhku berkah. Nu matak abah mah geus teu butuh ku dunya teh. Da geus ngalemah dina jalan pi akhirateun. Sumun kairing. Tapi ujang. Sumun bah. Ujang mah da anom kene. Mujeunna kene loba karesep pangintennya. Lepat upami luluran cara abah teh. Keun sing war gue heula. Sangkan engke husu dina tawado.
Nya, da abah ge atuh teu ujug-ujug kieu. Teu ujug-ujug kieu. Baheula mah teu aya nu nandingan kana usaha abah teh. Oh, abah teh weureuh seubeuh. Weureuh seubeuh heula abah oge nu matak ayeuna teh geus taya kapanasaran abah mah. Kari ngasuh ayeuna mah. Ngasuh saha abah? Sumohon ngasuh nu aranom, nu palai pinanggih sareng kamukten. Dijejehkeun, ditiup-tiup nya berkah sadayana oge asuhan abah teh Marulia. Kamari ge aya cenah di Surabaya eta teh Mang Ucup cenah. Hayang dijejehkeun cenah, hayang dijarah-jarahkeun, hayang milu tapi teu balik-balik di Surabaya wae. Oh, mun abah. Mang Ucup eta anu dalang seucrit teh. Eta geura tingali Haji Bajuri. Sodagar batik di Tasik. Teu aya nu nanding ka beungharanana. Teu aya. Baheula mah bubujang, benaon maksud teh bubujang eta teh? Kumaha bah? Bubujang. Ya nulis naskahna salah. Wah itu mitra. Cager. Bubujang eta teh jang. Sumun. Terus kumaha bah? Nya dibong bolongan ku abah. Dugi ka modal geuningan dunyana. Saha abah menebe teh? Haji Bajuri. Sodagar batik. Oh, di Palihan? Di Tasik. Sumohon di Tasik. Teu aya nu nanding ka beungharanana. Baheula mah bubujang eta teh. Nya dibong bolongan ku abah. Dugi ka modal geuning dunyana. Hamidi nu gaduh toko besi di Garut. Sukinta di Bandaan ku abah. Mangga geura taros ku Ujang. Malah anu dagang biasa oge samodel jualan lotek nu kadar itu. Jualan bubur, model Bu Lilis, Bu Lisna, Bu Isma eta teh ti abah. Meh diunggah tempat aya asuhan abah. Da aya nu terjadi jelema jegot. Upami dilongok teh wani dag-dag deg-deg ngarakuna teh. Sagala disodorkeun, sagala disawerkeun. Oh, mawar teh donat teh lepledug teh. Sagala dibahankeun karepna mangan abah we tara daek. Topi mohon. Keur naon dah abah mah teu butuh. Mondok gebetah di masjid jong ibadah. Kutan Sukinta teh asuhan abah? Leres. Kenal kitu Ujang ka Sukinta. Teu ari kenal mah. Mung terang beungharna we. Gedongna teh di Cikabuyutan sanes. Tah, leres. Eta leres. Kumaha atuh abah upami kumaha Ujang? Abdi nedadi jihad. Kumaha Jang? Nedadi jihad hoyong cara nu sanes. Eta mah kumaha kerteg manah Ujang bae. Nah leres palaina. Mohon upami lereskeun. Urang tapakuran heula ku abah sawengi ieu nya. Da kedah puguh jodona. Nah kana beas jodona teh. Nah kana emas-emasan. Kana batikan atanapi kana naon. Da teu sami atuh. Malah aya nu aneh. Jang aming urang Cikajang. Usaha kana naon teh taya kamarasan. Nangkub deui eta teh. Waktu kapanggih ku abah keur ngabandar engkol. Tapi nya kitu rumanggieung. Ari diimpleng sing horeng tengah jodoh. Da kudu kana tanduk. Mangga geura tingali ayeuna di Garut. Kumaha bah? Tingali ayeuna di Garut. Taya dua Jang aming. Ceuk saliwat mah pirage balantik tanduk tapi nahabet siga modal. Siga caah datangna milik teh. Tak kitu Ujang. Nu matak kudu diimpleng. Sumon. Diintip heula pijodoheunana. Ceuk abah bari regot nginum cikopi.
Sumuhun kairing pangarsa. Nyanggakeun we abdi maka abah lah. Cek Sanukri marah mai. Bari mamener silana. Atuh abah teh meureun kudu ngendak di dieu nya. Moal tiasa laju dinten enjing. Disuhunkeun di dona we abah, abdi saja nyaluuh. Nya atuh ari geus giling mah. Insyaallah. Permios atuh abah bade mondok di masjid wae. Kumaha abah? Bade mondok di masjid wae. Ulah abah di dieu wae di dieu. Itu parantos disayogikeun di kamar payun. Nuhun. Datara betah abah mah. Resep di masjid. Gampil kacai ari hayang salat tengah peuting. Ceuk abah. Mitra kaum dangu eleh deet kulantaran keukeuh nya akhirna dijajabkeun ku Sanukri. Bade ngajingjing anggel. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna bada subuh. Abah diangkir deui ku Sanukri geus nyampak idangan cara sore. Kulan kumaha? Cek admin cenah wartosan penonton cenah bilih aya nu hilap Sanukri anu jahat kasih indungna si Isnen nya Sanukri anu teu mayar embe Sanukri. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna bada subuh. Abah diangkir deui ku Sanukri geus nyampak idangan cara sore. Reres dahar terus badami nuluykeun hanca peuting. Sanukri jeung bojona ditalek gili genteuna. Tah cek si abah kalayan daria. Syarat kahiji ulah ngalalaworakeun kana ibadah. Ya. Kadua kudu aya modal. Memeh dibalanjakeun kudu dimunggahkeun heula ka Cirebon. Nyaeta dipilukeun kana gotongan panjang jimat tanggal 12 Mulud. Ari nu ngaturna di Cirebon mah nyaeta guru abah Kiai Elang Wijaya Kusumah ti kasepuhan. Guruna manganggang pisan eta teh. Cek si abah, mitra, mama tukang dongeng wae teh. Ayeuna ge abah telengo mawa amanat titiluan ieu teh. Hiji urang Cineam, 2 urang Manon Jaya, sareng saurang deui anu katiluna ti Rancakole. Engke sabada dimunggahkeun kakara ku abah dianter-anterkeun deui. Geus kitu mah purung wae ngamimitian. Sumuhun kairing bah, kairing. Dupieta naon? Modalna kada sabaraha? Modalna sumuhun cek Sanukri bari nahan ambekan. Keheula. Da kedah dietang ti wawadalan. Aya deui syarat sanes. Aya deui? Naon eta teh bah? Nyaeta kedah mahanan pare saranggeui piwudukeun. Nya. Mahanan pare saranggeui piwudukeun. Pieusieun panjang jimat teh. Geura tingali. Nu sanes ge marahanan. Mitra kaum dangu
Abah Abdul Rojak muka buntelan. Nembongkeun pare 3 ranggeuy dibungkus ku boeh larang. Mangga gampil eta mah gampil dupi pijodohan abdi kana naon eta? Eta oge sami. Kumaha ceuk wadal? Dupi jenengan teh saha? Oh abdi sumohon. Sanukri jenengan keur murang kali. Jenengan ayeuna onamanan abah geus terang. Oh, peran budak mah Tarya? Tarya bah? Tarya. Keke asa cocok. Cek abah bari netep kana beungeut Sanukri mani ngajongjongan. Cocok sareng naon abah? Sanukri giak. Masya Allah. Waktos abah kasumpingan ku wali teh nu disebat asuhan Kimas Arya Nugraha teh hurufna 20. Saurna, keuna pisan yeuh kana jenengan Ujang. Tarya, nya keuna turug-turug saurna teh deui. Engke di mana awak aya di tutugan Gunung Depok putu eyang baris nyamperkeun dina waktu awak keur ibadah. Pan Ujang nu harempoy basa abah keur tapakur teh daya deui emut. Ya Allah, hari tadi geus tegah teh mah mung teu acan yakin. Ayeuna nguping jenengan teu mencog deui. Waktos di masjid mah ku abah teh teu dicarioskeun ciri-cirina da. Asieun kumaonam teh bilih matak guyur. Masya Allah. Geura urang etang sekali deui. Tarya sanes. Oh, sumuhun bah Tarya. Tarya jenengan teh. Mun. Ta 7. Ya 13. Jumlahna sabaraha? 20. Iya geuning nu kagungan huruf 20 teh. Alhamdulillah. Tutas ayeuna mah tutas. Tutas ayeuna mah amanah teh. Nyai. Cek abah bari ngarenet ka nyeloh. Nyai. Mangga abah. Omat. Sing lares ngaulah akangna. Sumuhun. Ulah lelewo deh. Sanes samane geuning ieu pun raka teh. Saroge teh aya tarah kaselir jadi kakasih wali. Alhamdulillah. Mitra kaum dangu Sanukri bekah irungna. Rabeh we. Disebut kakasih wali teh. Red kabojona prok patepung tetep. Nyi eloh tungkul ngadak-ngadak asa ajri ka salaki teh. Geus nyaho yen kakasih wali mah. Dupi eta wadal Ujang teh dinten naon? Dinten naon Jang? Oh Senin. Senin naon? Senin Pahing. Mitra kaum dangu Abah Abdul Rojak kuas-kuas bari nikel-nikelkeun ramo kawas aya nu keur diitung. Dupi jenengan tuang rai. Oh saliyah wadalan rebo wage. Abah tungkul mitra bari nyekel tarang. Biwirna kunyam-kunyam deui. Sanukri jeung bojona silih tetep sakedeung. Tuluy ngarawaskeun deui nu keur ngimpleng pinasibeunana. Menang sababaraha jongjongan taya nu lemek taya nu nyarek. Abah peureum bari nanggeui sirah
mun teu kaciri mah bibirna usik nyeples we nu keur nundutan. Nyah bentak tuluy cengkat red kanu duaan. Sanukri jeung bojona manis siga teu ngambekan bawaning ku teu sadar jeung rempan ongkoh sieun goreng milik. Geus diimpleng. Aya dua jalan. Mun teu kana ngajagal nya kana batik, mangga we pilih. Dikitukeun red Sanukri ngareret ka bojona siga nu menta bong bolongan. Kana batik we atuh, kana batik ambeh teu berat teuing. Tembal nyeloh bojona. Oh nya cocok bade kana batik we Abah, kana batik. Mangga mangga telangkung ayeuna urang hitung pimodaleunana nyandak tina bobodalan keneh ieu teh. Kumaha Bah? Nyandak tina bobodalan keneh. Mangga Bah. Mitra Abah tungkul deui milang ramo deui bari kunyam deui cara tadi. 247 rupiah. 247 rupiah sanggem teu? Sanggem teu 247 rupiah. Atuh gebeg Mitra Sanukri jeung bojona ngagebeg. Oh, sabaraha Bah? 247 rupiah jang. 247 rupiah. Cek Sanukri sorana haros-hos terus ngahuleng. Abah unggek sababaraha kali. Ari teu sanggem mah ulah maksakeun ujang. Ulah maksakeun. Bilih kawalahan. Cek ingetan Abah najan teu dagang batik oge milik mah kasampeur ieu. Abah mah ngabejaan sote bilih we palai kenging jalan enteng. Ari hoyongna mana taku ieu teh Abah. Nanging Sanukri ngahulang deui bangun ka cida bingungna. Cik manawi ajalan sanes Bah? Kumaha jang? Manawi ajalan sanes nu cekap ku modal saeutik. Ari ujang sok teu lumrah. Cek Abah bari mesem. Pan ieu mah kenging ngabantun tina wadal sarira sareng nyai. Atuh nyiar we, boh ti mana pan jual-jualan mah aya Kang. Cek nyeloh bangun notrot pisan hayangna jadi sodagar batik teh. Mitra kaum dangu geus lila ngalamun jadi nu beunghar teh. Nyeloh panas ku Nyi Warsih maruna. Salakina Nyi Warsih teh tadi nama sapuruk-purukeun pisan kawin ka manehna. Uri-uri kabengbat nu matak asa karebut alas manehna teh. Komo sanggeus itu Nyi Maru teh jeung salakina daragang mah hirupna katembong senang, unggal papanggih unggal asa direrab, hate panas nyongkab lir diduruk geus seuneu. Ari manehna ka Sanukri ngan ukur dibawa ka kebon ka sawah we. Saban poe sabak galeng teh sanyana. Asa mobok manggih gorowong aya nu ngabong bolongan kana dagang batik teh. Asa dibere pijalaneun mulangkeun ka nyeri hatena. Sanukri ngarengha panjang pok ngomong, Oh, kumaha upami icalan heula Abah? Teu ngalangkungan Abah mah teu ngalangkungan. Sumuhun abdi teh bade icalan heula. Da teu aya sakitu mah ayeuna mah. Pangin teh kadah icalan heula Abah. Oh, teu ngalangkungan. Ari parantos garilig mamanahan mah teu ngalangkungan mangga.
ngan kade bilih kaduhung nya bilih kaduhung da ieu mah mung sakadar ikhtiar cantang tos pi bakaleunana nanging dah nu parantos mah can aya nu gagal. Bang Uje kamari. Saha Bang Uje teh bah? Tantara eta teh panjareatna sok abah eta teh. Oh semun. Pangkat tantara pan komoting ujang Gilig bah aya nama bah. Moal kaduhung abdi gilig. nanging kumaha tuh meureun lami jalan heula mah mangkaning abah kedah enggal dongkap ka Cirebon ieu teh abot ku amanat nu sanes waktosna geus santek kumaha mun taeun engke wae atuh ujang malah dikitukeun Sanukri ngareret ka bojona nu direret merengut Moal alami bah moal antosan wae 2 dinten mah. mangga nanging ulah carios kanu sanes nya bilih engke abah pada muntangan deui jadi beki lami ngendak di dieu abah teh Mangga moal bah moal persenan kabeh 2 dinten. heg mitra geus asak badami leos abah ka masjid deui gegelehean bari ngucal tasbih. Mitra kaum dangu Sanukri cuhcih kaditu kadieu nanawarkeun sawah jeung kebon di Garudas Garidus we dapon tereh engke ge kagantian deui ieu ceuk pamikirna bojona ngaluarkeun kongkorong emas di kampal kumpul laladangan teh aya 180 punjul saeutik ditambah ku ladang munding tibang jajag wae 200 mah Sanukri sabil hatena geus eueuh deui gilireun mitra kaum dangu duit sakitu teh badag pisan dina zaman harita mah nya ditambah ku ladang munding tibang jajag wae 200 sabil hate Sanukri geus eueuh deui gilireun dituluykeun teu cumpon dibolaikeun barang geus lapur kajual tungtungna la haula wala quwata bae kenceling weh nepungan Haji Bahrudin balaka rek ngagadekeun imah jeung balong nu dipipir nu nungan sakitu-kituna deui hayang ditulungan cenah butuh 50 perak tempo setengah tahun dilelekan kernaon da geus guyur Sanukri kawas nu luasan sagala digariduskeun kurang lembur tapi weleh ka urang lembur mah teu balaka ngan ukur butuh wae cenah nu dipuntangan eleh deet karunya bisinya keur nutupan wiwirang golosor weh sapamentana geus beres sugal sigalna mah katilu poena titas badami teh abah amit-amitan rek nuluykeun lampahan ka Cirebon dibahanan pimodaleun saitungeun teh katut pare saranggeui jeung pibekeleun di jalan 3 perak. Oh bah ieu mah hatur lumayan yeuh kanggo ngagaleuh cendol di jalan. Sanukri ngasongkeun duit tapi abah kapah kepeh. Oh moal ulah ontong. Bah ih kanggo ngagaleuh cendol ya. Moal abah moal nampi tara abah matara sakalieun halabhab mah pira ku teu nu haat mere cai
Teu aya we atuh teu naon. Ini tawakal tu Allah. Sanukri maksa, tapi Abah kalah bangun rek bendu. Atuh sok we nu 3 perak teh dibikeun ka bojona bari ngaharewos. Bener euy. Teu butuhna kudunya teh Abah mah. Nya, buah wali eta teh Kang. Hah? Wali. Tembal bojona ku harewos deui. Ho sugan. Mitra kaum dangu nu angkat dijajabkeun nepi ka rarangkasan pepentasan Cijolang darek ka jalan Ciwaru. Geus andum salam tuluy papisah. Abah mentas Sanukri balik bari ngalamun sapanjang jalan ngawawaas maneh nepi ka teu karasa ngagaderna tanjakan Cigaru oge. Mitra kaum dangu sakumaha rikipna oge bubuhan sungut awewe sok cuih. Urang lembur teh teu burung nyarahoeun. Yen Sanukri paeh poso hayang jadi sodagar batik. Ger atuh jadi carita di mana-mana. Riung-riung nyaritakeun Sanukri, ditampian nyaritakeun Sanukri. Di kampung ieu teu kaop aya nu aneh sok dijajadikeun. Di samaraan ditambahan sajengkal jadi sasiku. Paingan atuh segala dijual, digadiduskeun atuh rek dipake ngabandar mah. Ceuk uwa unah ke batur-baturna. Ah nyama. Untung admasan wae eta mah. Sawah sakitu lendona katitih murah. Tembal baturna. Sawah nu di Simandala teh lain. Enya. Nu ti si Arwiyah teh sasat beunang ngabadol pedah boga hutang urut merbait Bapak si Ija Bareto. Ih sagala kebon munding katut kapaparabotan ge bejana mah loba nu leupas eta teh. Geura ilikan si Eloh. Ayeuna mah polos pisan. Kari imah we atuh nya ayeuna teh eta teh. Puguhnya eta. Imah ge jeung balong nu dipipir digadekeun ka Haji Bahrudin. Ngan henteu wae ngajual pamajikan. Baruk. Nepi ka luluasan kitu. Na kumaha cenah sakabina-bina teuing. Ah ari taun teh panyaeta hayang jadi saudagar teh. Hayang jadi saudagar teh, hayang jadi saudagar. Uyuhan cek urang wanya. Geus regreg make rerenjatan ngudang-ngudang nu can karuhan. Ih atuh da pamajikan ongkoh rereban pisan nyarita ka si Icih mah panas kumaruna cenah. Nyi Jot milu mairan bari ngararet kanu digigireunana. Si Kikik seuri ikutan panas ku kuring cenah. Panas ku naon atuh da kuring mah teu rumah sama panas. Nyaho atuh. Da kitu pokna cenah. Dasar reban teh wae cek engge. Pedah kuring dagang gitu. Dagang sate kuring mah bawaning ku butuh. Sugan aya perlekna. Teu kitu mah meureun ngongkrong. Tobat subage. Ulah jamuga mun boga niat mah panas. Hoi dadah. Urang masuk boga entong sok boga niat goreng sawajarna we. Cenah itu goreng teh karnakeun wae tong dilayanan. Wauna milu marepeh. Kuring mau namanan syukur we aya nu bekas saurang-saurangan mah. Sugana tuh hari aya nu jadi saudagar mah teh senganjuk. Tembal Nyi Warsi.
Kuning atuh can kadeuleud da dasar. Rek iraha cenah? Ih, pana eta cenah? Cek wanci mah modalna dikumahakeun geuning ka Cirebon teh. Dimulutkeun. Nya dimulutkeun, nyawa atuh teu ngalarti. Ih, baru. Atuh da teu saboong borong batur mah aya palakiahna. Geuning aya wae di dieu. Tindit ka Cirebon. Pan ku eta. Wah, ku semah kamari ieu teh di bawana mun didag-dag deg-deg ngawulan teh eta teh. Hayam ge beak sabaraha boa. Hayang neuleubeukahna we. Mana teuing engkena. Ayeuna ge geus kawas-kawas geus rada beda tincakna teh. Meuni geus tanggah we leumpangna oge. Sahana pamajikanana? Ah, dua nana. Kuring mah paur kalayak we mun geus baleunghar teh. Ah, nyisi batu urang mah ngarumasakeun sakieu-kieuna. Ah, kuring ge mun boga mah hayang nurutan ngamulutkeun pimodaleun. Sugan wae undakna tina dagang oncom teh. Tak kieu we saumur-umur. Heuh, tong kieu we saumur-umur. Matak naon deh ari boga mah kade wae ari geus beunghar teh tong poho ka kuring. Sakalian kapongpongan mah bere nginjem. Alah, cana naon geus rusuh nginjem. Lah tuh da kuring mah kieu we geuning butuh saumur-umur. Nya sugan sarareanya urang mah nya. Bongbong heureut bahan teu oleh torad. Heuh, nasib meureun nu leutik jadi letak. Heuh, ari ras kadinya mah meujeunna sanukri ti paporose hayang beunghar teh. Nu matak teu ngabibisani ge wa mah. Cek wauna bari ngabulaeh nyeupah. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar Ayah. nyedak sarika tapi pangbakti di sewa siwi. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.